Keur awewe cik atuh sakali-kali masih teh tong naik gunung wae. Da aing ge hayang ditaekan atuh. Naik motor maksudna mah. Wahai para bikang, naha maraneh mun ditembak ku jalu sok ngomong, kamu terlalu baik buat aku. Gandeng anjing lah. Wadul sia mah apal aing ge bullshit. Geus we bilang sudi sia mah goreng. Nah kan enak ke akunya juga ngemplong. Ngan ku aing sia kade. Ente ketang canda. Heran ku awewe. Cenah neangan nu bager. Giliran aing geus bager, bebelaan dipangeusikeun ku otak nu sagiga setengah. Tapi malah cetan jeung si Bambang. Hayangna kumaha sih? Hayang neangan nu tampan, hayang neangan nu beunghar, juga hayang neangan nu tampan, hayang neangan nu beunghar, juga udah atuh Iqbal Cowboy Junior. Jeung keur para bicot, janganlah kalian pamerkan aura, paha yang mengkilat, dada yang padat, entat yang berat. Karena apa? Laki-laki tahu mana yang tepat dan mana yang hanya untuk sesaat. Takbir.